Teu kudu rarepot cek moal lila di dina oge. Temal Inung Ahmad rada judas. Kecap eta asa nyentung. Tapi Bu Haji mung bisa pasrah. Sabab ngerasa boga salah gede ke Ahmad. Jantan aya keperyogian naon cek? Tanya Bu Haji leuleuy. Petugas tadi kongsi ka dieu datang ka imah kuring. Medarien aranjeuna butuh engkom jadi saksi. Tapi kayan engkom teh mungkin jadi-jadikeun saksi. Cek indungna Ahmad katingali teu suka. Sumuhun, teras? Tanya Bu Haji bari rurat reret. Nya ieu ngahaja mawa Ahmad ka dieu susuganan engkom eling. Sanggeus nempo Ahmad mah eling sugan budak teh. Pok indung Ahmad. Bu Haji ungut-ungutan. Manehna geus ngaduga kadinya. Tapi ngahaja nungguan indung Ahmad medalkeun tujuanana. Antosan sekedap atuh pami kitu mah. Cek Bu Haji tuluy ngagidig ka kamar engkom. Ahmad ngareretan kalawang kamar engkom. Bu Haji teh asa rada lila ngageroan engkom. Sing horeng di kamar, Bu Haji ngadangdanan heula engkom. Bu engkom di sisiran heula, bajuna dipernahkeun, ditetep heula deui sababaraha kali samemeh diajak bijil. Nengkom tuluyna ditungtun ku Bu Haji kaluar ti kamar. Tinggal ngeranyai itu saha? Cek Bu Haji. Socana cari nakdak tapi nu diharewosan weleh teu ngawaro. Kom, gero Ahmad leuleuy. Engkom ngariap. Manehna ngareret lelaunan kanu ngabogaan sora. Soca nu tadina black kosong teh mimiti katinggal cahayaan. Cisoca nyangkrung nabiwir panon engkom. Kang Ahmad. Sora engkom ampir teu kadenge baketing ku peura. Suruntul engkom ipet hareupeun Ahmad. Bu Haji ngagebeg. Tapi manehna ceurik bakat ku bunga. Tuluy gura-giru ngabejaan Mama Haji yen anakna geus eling.